kepalanya ngaranna buhun. Kita arep eta kos kitu. Engke nya nama nyuguh tak kabuhunna. Di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa kabuhun. Di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula kabuhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana ditangsogeunna kabuhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kitu da buhun eta kos kitu. Ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhunna teh kos kitu. Nu mata kurang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhunna aya tamu di mana? Ti anu sabaraha urang? Sa anu. Silakeun teh mun cakeun ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon. Teg saha ngaranna? Pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kudu harus itu atuh lauk teh. Ulah. Teu aman cenah mah. Lain naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asan-asan aja cenah. Atuh sadar mah hiji. Malingna pisan cenah mah. Sial dah buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset teu. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabi ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun, mantaknya nama tilok make sendal, jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula jeung. Tilok make baju ge atuh baheula mah baju ge kos kari teh tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek mun baheula. Encan aya Salah ya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu teh can aya. satarajang Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita. Daun-daun di hiji-hiji dipake. Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Beduwi ngaranna urang Arab, urang kolot urang mah. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab rawayan. Ieu ayatna. Masyaallah di Garut aya tah, di Garut ge sarua rawayan teh. Urang Baduy na Badawi sarua aya, sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy da urang Baduy rawayan ka Jakarta. Nya bingung pan ka Jakarta. Ieu di Jakarta mah cenah tilok harees urang nya jelema teh cenah loba bae. Kira hareesna si jelema nya. Jakarta cenah bingung ka urang Jakarta tilok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiran kos kitu urang Baduy mah. Ira harees teh cenah di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masyaallah, Baduy eta. Pohara urang Baduy. Tah, ieu Baduy. Kos kitu cenah mah pikiranna kumaha urang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Eta keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug Pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak aku jadi ragag bedek. Edan samping udah diheulakeun. Beres Baduy mah kos kitu. Nah ieu Baduy tah pemikiran ada kos kitu cenah mah. Masyaallah karim. Ya Allah. Naik ojek cenah. Berapa ojek? Talur. Sabaraha urang sorangan ieu mah cenah sorangan naik ojek sabaraha? Atuh, cek tukang ojek teh 50.000. Nah, tang aduh, bayar 25.000. Tadi 50. Kan aya sian gitu. Bagi dua aja sih. Tukang ojek ieu goblok cenah teh.
tadi di aing mun sorangan 50 panas sian ku ari mah tukang ojek teu bisa kumaha tuh eta Baduy teh kos kitu tah ieu diceritakeun Arab Baduy Arab ngaranna mah jauh lamun diurang kos kitu tah ngomong-ngomong lagi atuh di ditu ge sarua Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge ya Allah ya Rabb hiji mangsa mah naik mobil Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil atuh naik mobil jadi ge sarua bae bang kita ke Jakarta kan aya lampu merah make ngarandeg jepkeun ada lampu kos ieu bae kudu ngarandeg turunnya na pas turun kan hejo deui ku supir aya tuh aing karak turun doang jaknyana mah teh kula sok sabarangan ka aing mah cenah aing kana naon karak turun doang geus teu diladenan ku supir geus lo mamang Baduy itu beres Baduy ya Allah ya Rabb ya lah orang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel kadang-kadang hayang seuri atuh kadang-kadang sebel kadang-kadang hayang seuri urang ka Baduy mah jakos kararitu nya mah ngomongna sakeceplukna haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae haju kumahanya na bae eta meuli HP teh apaan meuli HP haju soraan ya soraan eta pan satelit aja beli kabeh jeung satelitna ai boleh HP ulah kagok ceknya mah satelit naon beureuh aduh ya Baduy orenganan urang nyaritakeun Baduy digigireun ku lagi aya Baduy aduh ya leuwih parah Baduy mah ya Allah ya Rabb ya ieu nek nyaritakeun Arab Baduy bahasana lain Arab tapi Arab al-Arab wa syadda kufra wa nifaqa hari Arab Baduy ay ahlul badawi tigasna Arab ahli Baduy Badawi eta teh asyaddu kufra leuwih parah leuwih saged kakufuranana wa nifaqan jeung nifaqna tibatan min ahlil mudun ahli perkotaan ahli kota manipakna munafekna biasa bae kufurna biasa bae tapi Baduy mah pohara emang kunaon gitu li jafaihim hiji bedegong keras aya di nyana ngaranna ge urang leuweung gol zito baihim nomor kadua kasar perwatakanana ngaranna ge urang leuweung ubudihim min simail Quran an simail Quran jauh kita ngadengekeun Al-Qur'anul Karim teu pernah ngadengekeun Al-Qur'an atuh jauh ngaranna ge urang leuweung Baduy Arab keras hese bae urang Baduy Arab teh asyaddu kufra wa nifaqa pohara pisan kakufuran jeung kamunafikanana sebab karakter kaleuweunganana aya di nyana bedegong keras aya di nyana kasar perwatakan aya di nyana jauh kita ngadengekeun urayan Al-Qur'an aya di nyana kumaha luluhna tuh kuari urang dek dakwah ka mana ka Rawayan sanu bisa dakwah ka Rawayan Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak para wali di Demak di tangga Gempur Banten digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah meme ngagempur nyana titah tapah heula ke Gunung Sari tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh patung oh malah aya nu keur tapa panjang turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukeun Banten anu keur dikuasai lain sanagara
Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris baheula, Banten teh anu cicing teh di dinya Prancis, Banten teh anu cicing di dinya teh Denmark, nu dicicing di dinya Belanda. Urusanana kan RRC, urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada kalapa. Eta kan urusanana urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Hindu. Inggris kitu kene ngembangkeun dagang, ngembangkeun agama Kristen. Termasuk Jerman mah kurang ngembangkeun peragamaan ngan sakadar ngembangkeunana perdaganganana eta bae Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan si Maulana Hasanuddin gempur Banten teh lain ngan sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu henteu percaya teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin indit itulah ke selatan Baduy ninggalkeun Banten Baduy mantap. Ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja telila jadi rajana tapi dibangun zahiron wa batinan titip ka Syekh Maulana Yusuf dijieunlah masjid horengana nyieun kerajaan secara batin di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali tanah di hadapeun tanah aya jalan. Ulah kaget kebelah ditung ge di Banten teh aya istana. Jadi di jero tanah di handap teh aya nagara kuari masih teh. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus kadeuleu ieu kumaha kadeuleu biasa. Nah, aya kerajaan aya pasar jeung saja mantap loba nu zarah ka Banten leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh geus sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora tah mah lain deui. Ya Allah. Tinggal lu kolot teh aing hadas ka kiai goblok cenah teh. Orang sia kitu ndogan. Masya Allah. Nah, ini cerita Banten dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ku Mas Mewawin, dilanjut ku Raden Haji, dilanjut ku Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan, encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mancan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih ngan mau bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo nges datang ka ditu, aing mah balik nya antepkeun di dinya. Nges kita ka keluargana we matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si ade. Mun deka Banten pastikan deh hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dinya eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten kaca-kaca Banten hadiah deui di dinya si hade sebab aya nu ngageugeuh ka dirinya 3 urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititipkeun. Ma ilot baheula ngomong bae perang jeung Baduy. Iraha mah engke urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang. Nyana mah ka dieu teh
kadeleuna dagang, kadeleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mah menang urang kan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umunda masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Ayo gerak paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Ayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geranjeun kuburan. Waktu bagi itu dawahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih kene kan ayeuna eksis teh anu 40. Baduy wa pohara jasa. Eta anu kaluar teu manut ka Maulana Hasanuddin ku Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten ngan di bejaan bae jalanna dia luhur aya dihandap aya dihandap geus aya jalan ka Baduy jalan ka Baduy teh dihandap anu dan ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura paculan gue teh ayo mau ditanya ku gubernur ada apa ini saya mau membuktikan apa ini surahan kiai lu tak kiai yang gila ini ayo tak iya Banten cerita Banten mantak ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasih ente Banten pakai kasih ilmu kadugalan Banten masih ayo lagi ilmu kadugalan Banten cenah kamari ka tembak kok payah tama aku lain urang Banten tama urang saketi lain deh tuh Banten lu asli nama pohara ya Allah aya dua kerajaan zahirna teu nampak keluarga kerajaan batinna mah masih aya dua sebab baheulana saurang kan kulantaran secara zahirna geus tumbang encan aya nu layak jadi raja sanajan aya kamari ge dipermasalahkeun tapi secara batin mah terus bae teu perek teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten antek eksis sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda nu nyahueun ka Banten teh Inggris nu nyahueun ka Belanda teh Prancis nu nyahueun ka Banten teh Prancis nu nyahueun ka Banten teh Portugis nu nyahueun ka Banten teh India nu nyahueun ka Banten teh Arab tuh termasuk Maroko campur tangan Banten tah ngontak di dia teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya Patula Patali jeung Ibnu Batuta anu pernah jadi raja iyalah Banten tah iya aya Baduy ieu keur caritakeun Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab Baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi titah ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua aya di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna urusanna kan perpajakan urusanna aset siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingir aing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang Baduy langsung ke Banten tah 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana Baduy bakos gitu tah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi Baduy memang wah gitu Masya Allah kari eta Baduy urang we kos kitu atuh komo Baduy itu tangkal makan di ditu Baduy tangkal makan di ditu tangkal mah di Baghdad tangkal Baduy teh di Timur Tengah hari eta Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku Baduy ku sihir Baduy eta di ditu di Misra Baduy Mesir leuwih jahat batan Baduy Citorek macam sabaraha Baduy Mesir mah Masya Allah karim ngaku pangeran sagala kapan Firaun iblis pernah datang ke Firaun rahasia iblis naon ka dia
ngobrol. Ayo ngobrol naon? Kieu on kana. Aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam. Aing kita sujud ke Adam. Aing embung kulantaran mulyaan aing batan Adam. Putih daek sujud bae aing ka Adam. Aing diusir di sorga ka dunya ka bumi. Ayo udah naon? Aya maneh mah kapan lain sujud deui men tadi sujudan. Pan maneh mah men tadi sujudan ngaku pangeran. Emang dek naon gitu? Deui sadis ya bener. Aing ge sabaraha angkat topi ka sia. Aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah. Kalau ngomong sia. Agak sih pokoknya mah aing mah teh kabar kos gitu doang. Oh, barang dek indi teh keke ulah ini teh jusikeun depan sia teh anak buah aing. Seri iblis. Pugunya ada di pangeran ke kunyana. Cak hata iblis teh cak hata iblis. Sia ge gaku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah ka aing goblok sia. Tajana ngobrol. Firaun ngobrol di iblis. Emang teu meudang aing ngaku pangeran menang lah. Atuh sahabat yang ngaku pangeran mah wajar-wajar penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran. Cak Firaun. Ai atuh pugu rasaan. Cak Firaun pun aing mah teu nyiptakeun langit bumi. Oh masalah. Eta mah hak itu aya hak siap bae. Geus lah ulah pikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai. Ngeliat tuh ke situ, geus salaman ya nah, tapi sih ulah jauh-jauh di aing. Oh alah, tenang deh sih cak iblis ira diperlukeun aing aya sambat tuh sia. Di mana diperlukeun sambat, ya. Tapi sambatna sih ada ulah sangaran. Tahu nah, ulah ngaran Abdul Qahar, kata Muhammad. Geus aya tah di zaman Firaun teh, ulah ngaran Abdul Jabbar, eta ngaran Muhammad. Ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh. Ulah ngaran tak sebab Kanjeng Nabi kan ngaranna beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad, lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar, lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar, lamun di langit ngaran Abdul Jabbar, lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus, lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar. Eta Kanjeng Nabi mah ngaran teh beda loba tah nu mantak jawara sok loba ge ngaranna. Siapa ngaran? Nama saya kalau di Tanjung Priuk Freddy. Oh iya betul. Kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin. Mantap. Masya Allah. Kalau di sebelah sana, oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya. Iya. Kalau di ini, kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek. Rupanya nama ngarananya. Iya, kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Lo ngaranna bajingan goblok. Eta Kanjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut lauk nyebutna ka Kanjeng Nabi teh eta, di leuweung hewan ka Kanjeng Nabi eta, lamun di kalangan iblis di Kanjeng Nabi ngaranna eta, lamun di langit ngaranna eta, lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu kurang Muhammad Ahmad. Mantak di Quran ge Yasin, Toha, eta kan ngaran Kanjeng Nabi. Untuk di mana? Di ditu tuh, di Lauhil Mahfuz kebelah ditu. Kebelah mana? Belah ditu bapakna belah. Di Abdul Qudus ngaran eta, ieu Kanjeng Nabi. Kemana bae ngaran Kanjeng Nabi eta? Lumantar ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat pula sing hade ulah salah ngaran. Satu kasihan nyebutna Momondon. Ya Allah. Nah, ieu diceritakeun Arab lain Arab Baduy.
al-'arabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Pohara jasa kufurna pohara jasa nifaqna jauh leuwih utama leuwih pantes kana teujaho kana batasan-batasan naon anu diturunkeun ka Gusti Allah ka Rasul na ya teh teu nyaho kana hukum-hukum jeung teu nyaho kana syariat-syariat teu nyaho baduy mah hirup teu make aturannya nama Arab ngaranna teu make aturan nya nama eueuh haram eueuh halal eueuh hukum eueuh syariat di baduy mah Masya Allah. Sakitu Allah geus turunkeun ka Kangjeng Nabi, diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul. Baduy batu direungnya. Mun ditanya, "Weh, itu Muhammad geus diangkat jadi rasul?" Saha Muhammad? Saha Muhammad? Masih kena muliaan buhun urang. Beh, urang boga buhun. Percaya ke Muhammad tah, jangan mau boga buhun nya. Kepalanya ngaranna buhun. Ditaruh eta kos kitu. Engke nya nama nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan, henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula ka buhun, hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana dibangsokeunna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhuna perlu deui. Geus kitu da buhun eta kos kitu. Nyen teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat ka saha buhuna teh kos kitu. Lumantak urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana? Di anu. Sabaraha urang? Sa anu. Persilakeun teh mun sakira ulah. Aya hitung-hitunganana nya di deuleuh heula di parimbon. Teu saha ngaranna? Pepen. Emang kudu harus itu atuh lauk teh ulah teu aman kana mah lain naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana-asana cek mah atuh sadar mah hiji malingna pisan kana mah sial teh buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa percis teu meleset teh nah iya baheula teh di bejaan Muhammad geus aya Muhammad geus dianggap jadi nabi bahkan jadi rasul saha Muhammad hebatan buhun urang tah nya nama wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih leuwih patut teu nyaho kana aturan-aturan hukum nu diturunkeun ku Gusti Allah ka rasulna yane ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu make aturannya nama mun hayang teh mah manuk kunyana dipanah raga kumaha hayangnya bae deuk di dahar atah deuk di dahar asa kumahanya bae awewe kumahanya bae hukum aturanna nama aturan tina wiwitan ya buhun tah diatur ku buhun segala rupanya nama boga aturanna ti buhun lain ti Kangjeng Nabi melalui Al-Quran lain anti Al-Quran ayah horegadan dina Al-Quran teh caritaan baduy ayah caritaan lain mantap kurang kan lain cicing di Arab jelas ayah Arab baduy cak Allah besi sia aya nyao gambaran baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek baduy di baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten tetapnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah cilok salat atuh teu tau salat Adam teh cilok geus we Adam mah cilok make baju teu tau make baju Kangjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang itu teh batok teu aya di baduy mah gelas piring nu ka sekarang teh aya bangsa listrik kos sekarang teh aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli dah minyak mah ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak
Ciminyak teh tangkal bijak baheula mantap kayak lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak beungeus tah cokot asikeun kana kapaskeun gitu beulem eta hurung. Masya Allah orang cerita Baduy BG ieu urang teh nyaho horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nangtangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar di dinya Baduy asli keluar saenggeusna keluar di dinya incuna tah diberi hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang nya aing sakieu mah dikalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya ende ka Baduy ka ditu de jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageud kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat gitu sebabnya jihad fisabilillah tuh atau kamu modal sih ya sih banget kita kudu dikirim kita kudu kubuhun kita kudu kubuhun ku incu buhun kita kudu ditepak kita kudu ditiup dong